latai ulah putus asa anjeun min qabuli amalin memikirkan sesuatu diterimana amal ku Allah di mana eta amal teh lam tajid di saat amal soleh urang pihi dina eta amal teh wujuda hudul qalbi teu bisa fokus seikhlas itu. Pun sholat tema sholat latai asulah putus asa anjeun min kubuli amalin dina diterimana sholat lam tajid anu teu aya pihi dina eta sholat wujuda hudurin hese husu teu aya husu teu husu wae daripada aya wae salat pidorakaeun mendingan taong eta tah saka boga pikiran deui sedengkeun husu dina salat teh penting ayeuna urang teu husu wae percuma. Udah pikiran deui tina sawarena ditarima salat teh. Kudu husu ayeuna urang hese wae husu teh mendingan eureun tah kitu. Putus asa teh. Sedekah percuma sedekah garing teh ikhlas mah da moal kaala pada kitu. Mendingan saeutik bari ikhlas daripada gedean teu ikhlas. Ana leutik teu ikhlas kana mendingan moal ka sedekah kan bisa ikhlas. Moal ka nulung ka batur kan bisa ikhlas. Moal ka ibadah kan bisa ikhlas. Eta putus asa tuh. Teu meunang gitu teh. Salat teh senajan can bisa usuk gedarkeun. Rek sholat fardu, rek sholat sunat, sesuai kembali. Penting nominal hula legaan. Lobaan nominal, sunat sugan qobliyah badiyah di getolan. Sedekah can bisa ikhlas gedelkeun. Puasa can bisa ikhlas gedelkeun, lobakeun. Tong mikirkeun keikhlasan, tong mikirkeun kehusuan. Ketawa heula. Naon sababna parubbama kubila min amalin. Terkadang kubila narima Allah minal amalin ti amal soleh teh malam tudrok samratuhu ajilan. Tina sisi perkaan itu nyaho samratuhu ajilan buahna hareup kadarita. Tenyaho duka nu ikhlas anu ditampa dukaan teu ikhlas duka nu ditampa sabab narima na Allah terkadang tina perbuatan anu teu nyahoan ku urang pun kitu mah ya sekretarisna langsung aya lapor nah kan ieu mah rapor tetepan aya tapi ke rapat bakal di akhirat. Malaikat raqib atid nyatet ke perbukuan teh untuk dibikin ngesor setiap sore maka jaba lo setiap sore dibikin dan setiap sore dibikin rapot teh ngesolat teh nyaho ngesolat teh nyaho kawe tiba-tiba di akhirat dibikin rapot teh nampana ya ku kanan atau kanan kiri eta catatan orang matak gedakeun salat lobakeun puasa lobakeun ibadah pokona lobakeun tong memikirkan kehusuan lamun can bisa tong mikirkan keikhlasan lamun mah can bisa sebab Allah narima kana amal perbuatan teh terkadang di sisi anu teu nyahoeun eta
si jalma karena narimana Allah karena perbuatan teh si jalma. Petong putus asa di kita. Jadi kesimpulan ieu mama ngegampangkeun tengah hese di saat orang kan bisa wusu, di saat orang kan bisa ikhlas, masalah amal perbuatan lupakeun. Sebab teu apal. Terkadang Allah bisa menerima kana amal soleh urang teh tina segi teu apal urang tina sisi anu teu apal. Dianggap kurang barang sapira justru eta anu berharga cek Allah mah. Ai tahajud mah tahajud hari amal anu diterima ku Allah teu pira. Nyingkahkeun beling di tengah jalan. Eta ningan anu berharga teh mata segala perbuatan amal soleh lakukeun aya beling hisan halingkeun. Nulung tong pilih pemberian sesama muslim, non muslim membutuhkan bantuan tolongan di jalan tolongan. Satu sekalipun tolongan. Allah pada itu kafir berkurun tolongan kurang. Ayo satu terkudu. Mana ya cerita bahwa kita surga lalu amal perbuatan ibadah. Nah, tapi sebabnya minum anjing, cacak mereng minum ke anjing bisa menghasilkan asup ke surga. Kau mau atau jelema mah berakal. Tapi apa? Luka amal perbuatan anu mana anu bisa diterima ku Allah. Sebab Allah nama. Terkadang Allah narima karena amal perbuatan tina segi anu urang teu apa. Gederkeun dina amal-amalan.